Terpaksa masuk SOG karena mengucapkan kata pamit yang ternyata menjadi kelahiran minum minuman keras beralkohol dan ambil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa. Wilujeng sumping para pamirsa sadaya. Isu Gensi muludi kepainan warga sadaya. Mau rupa-rupa informasi anu kerame ayeuna. Sareng simkuring Nesya Kristianti nu bakal ngiringan anjeun sadaya. Ieu warta salengkapna. Pamirsa, diduga aya sababaraha remaja anu diduga kalibat dina panyalahgunaan narkoba jeung inuman keras. Saanggeus digerebek warga di kawasan Komplek Cipaduyut, Bandung. Kejadian ieu dipikeun nyaho saanggeus warga ngadungu kegiatan anu matak curiga di jero ema eta. Tuluy warga ngalakukan panggerebekan. Pikeun informasi salajengna, urang bade nyambung ke Oksa Zil nu aya di lokasi kejadian. Mangga Oksa. Tes hiji 2. Saya sareng rekan simkuring anu aya di studio hatur nuhun ka Nesa. Para wargi sadaya, ayeuna simkuring parantos aya di tempat kejadian. Ayeuna simkuring sareng Bu Hafizah salaku saksi mata dina kejadian panggerebekan remaja anu diduga keur minum minuman keras jeung ngagunakeun obat-obatan terang. Ibu, tiasa dijelaskan kumaha kronologi panggerebekanana? Tah, jadi kieu abdi sareng ibu-ibu anu sanes keur ngariung di luar bari ngobrol. Telila kadenge suara musik tarik pisan nepi ka ngagagu. Ku sebab kitu urang sadaya jadi curiga. Ku akhirna urang ngajak Pak RT sareng sababaraha ibu-ibu saejeun pikeun mariksa sumber suara eta. Pas dugi ka lokasi, urang ninggali sababaraha remaja keur nginum minuman keras bari joget-joget sorana. Kenapa ieu teh? Meninggalan pisan tah musikna. Nya ih, manigaran deh wang cek weh. Bu, Ngintip. Kenaon ieu teh? Meuni galandeng pisan di tahun musikna. Kunaon gitu kan? Cuma nyetel musik. Aya bukti botol minuman tadi. Abi sebagai Pak RT mari aya hadeuh. sanes nu abdi, Pak. Awas ah. Dina panggerebekan ieu, 2 remaja berhasil diamankan ke pihak kepolisian. Polisi oge manggihan sababaraha barang bukti, diantarana botol-botol minuman keras. 2 pelaku tuluy digiring ke kantor polisi pikeun dipariksa leuwih lanjut. Kejadian ieu janten pangeling pikeun masyarakat, khususna ka para remaja, sangkan henteu ngalakukeun kegiatan anu ngalanggar hukum. hatur nuhun Bu Hafizah. Sami-sami. Pamirsa, sakitu hungkul informasi di tempat kejadian. Simkuring Oksa Jihalisa ngalaporkeun di tempat kejadian. Hatur nuhun ka Oksa kanggo laporanna. Pamirsa, kitu warta anu tiasa simkuring sampaikan dinten ieu. Simkuring Nesya Kristianti pamit undur diri. Dugi kapatepang deui dina program Isu Kense salajengna.